Sini teuing nya jadi aing. Kemari diledekan majar teh motor menang ngepet tihan. Emang padahal mah heueuh. suwe emang lagi. Marana ya? Si Narion, si Tangkurak, si Iwan jeung si Budi arareuweung. Sugan we tong panggil lah. Geus mending sorangan wae lah ieu na. Lamun aya budak duaan teh diledekan wae. Para rusing emang lagi lah mun budak duaan eta teh. Para pikir geuningan lembur teh euy. Kamarana ieu umat euy. Jual wae gitu kok aing lembur. Ini kumaha mun dijual? Lumayan aing boga bisnis ulitikan euy. Kedeung lah ya. Mun dijual ke aing ulin ka mana mun lembur ieu? Kumaha nya? Lah, sesuai anu mah aing ulin ka pos ah. Sugan aya si Iwan di ditu. Geus ah ka pos we nah. Mayanya euy. Duit kamarin teh budak ya. Can dibelikeun duit ngepet. Kapas ah ngopi ah. Enak udah jadi ngopi ya. Tah, kan beneran ya si Ucup ya. Cup. Hei kapos. Sinariun budak teh kunaon ya? Teu biasana goblok teh. Masalah naon jeung aing? Jot teuing aing ngorek kapos we. Nah, si Ucup. Cup. Hah, Ucup kunaon? Dihidang budak teh kunaon cenah? Pengen diajakan ngopi, mau aing keur baik hati ya. Tidak ah, cur ah. Aing ning kapos ya ngopi ah. Serangan. Suwe pisan nonton si Iwan dia tadi jeung si Budi. Kesel ke budak eta. Rusuh bae. Nariun sepikir pos euy. Mana si Iwan penghuni pos? Can aya ka dieu acan dak teh goblok. Setelah aing nungguan di dieu lah. Bari gogoleran geuna sina teh. Geunah kan ieu mah. Hoi, Buset, astagfirullah, udang. Arwannya. Oh, nasya kandang aing di moloran. Mana wae si Nariun je penghuni pos teh karak datang goblok. Bisa aing aya urusan teu perlu teh geuning. Lu sana mah tong ngomong ya, aing capek geus tukang itu ka beli kopi tah di tah. Duit duit. Ku kamari teh ya eta nu duit ngepet. Kan dibeli-belikeun tah geus bahaya tah belikeun tah. Lah gua nu si itu. Ucup mah tadi aing ngapuk di jalan. Pot punduh jeung nama ka aing teu meles-meles acan ka aing. Maruah ka aing goblok. Di aing amrok di jalan ongko-ongko we liwat si goblok kok aing ditanya ngajidog bae.
Enggak sih mah punung gara-gara sia eta teh tah. Aing gara-gara ngomong ngepet ya orang aku. Tah, kan tong salente kejar mama. Tidak bisa mah. Geus bikin kopi we tah keur itu. Kewe bareng si Ucup karunya ke digoreng-goreng bawa turan urang. Sama, itu cucuk deui. Teu rame ngopi duaan mah, goblok gerak aku ngopi duaan. Emang kemana gitu enak tak budak? Ya Kira-kira. teuy. Ah, sedih we aing kopi itu kopi. Iki tungguannya atuh si Ucup bukan we datang, sugan caget pundungna. Sama nyerujit. Kumaha dia sudah tetep baturan urang kira urang kuduaan wae susah senang urang bebarengan. Kira ku ayeuna urang ngopi duaan ya. Si bagus kitu kalau baturan seginian. Geus lah. Nge ruji cucuk hari ku teh. Geus satu kumaha ya? Geus nungguan we wayahna we nungguan si Kang Kurang Ucup. Aing nu nepi ka iraha, aing geus ieu, aing geus dehidrasi, aing geus bikin tak. Bikin itu. Iraha. Kayak geus keke aing mungkin nungguan si Ucup pokona mah. Karena saya sama geuning bodi di teh ah. Emang aing mah rarese di titana. Terus di dia kieu geus. Guys, kayak nungguan si Ucup ya terus datang. Banyak geus lah, yang masuk mah. Jadi parah ieu anjing lagi ngomongkeun juga nama ieu. Tuh, si Ucup wan. Teuing ah. Ini tuh, lembok tak sia labu anjing. Tuh si aing beres. Mana mah apa sih tuh? Ucup, woi. Geus bae ada naon mesti kita kopi teh. Aing mah panggil budak tadi wae coba apes pisan hirup aing anjing. Biar udah kasih pundung. Naon sih kopi weh? Saya buru ah. Ka mana? Buru udah gitu. Heuh, ini kakak ilmu iwan. Sia tangkurak. Makan pakai. Heula atuh ya anjing. Ayo buru. Mana? Udah sini ya udah. Capek aing. Oh, 5 kitulah capek wae. Iya. Terus ada tadi beli sana ayo aing capek ya udah si Ucup ya. Wan. Udah eueuh. Ih. Aing kira aku asa tombol coba. Ini gara-gara siap. Lah, bentar. Eueuh. Kemana sih? Ya, udah di murah tadi. Aing ah. Si aing kayak tuh, gara-gara si Ucup untung nama ieu teh. Coba mau udah si Ucup mah. Lu aing bisa ngopi meureun ah. Capek aing ge cara mah. Bener sih ah. Si balik ah. Balik ke mana? Aing boga imah, goblok balik ka imah. Tang kurang geus ya. Yo. Tak gini Mas ya. Balik. Endong aing puk. Iwan lah. Oh, gitu atuh. Tahu tak si Ucup? Kayak heula tuh kerjaan. Ya kudu jadi mah ya. Nah, si Ucup. Cup. Si Ucup kunaon? Ucup, saya mau lempang. Atuh anjir aing capek. Udah si Ucup ah. Ih, naon sih geus mau kopi ge? Tadi tuh. Ditolong banget.